sehat. Alhamdulillah. Nah, gitu bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jamaah penziarah, para pecinta, pengagum, para kekasih Allah, para wali, para ulama, para solehin radhiyallahu anhum ajma'in anu kalintang dicintaina sadayana, terutami keluarga besar ama Eyang Cikungkurak radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, wa nafa'ana bihi wa amadana bimadadihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun abuya sejak nyangakeun boboran siam kasadayana, dulur-dulur kasadayana jamaah anu neme tepang minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Sihapunten tina sagala kalepatan kaluputan anu karaos nu teu karaos, anu sengaja anu teu disengaja, nu ebreh nu samar, nu ageng nu alit. Moga-moga urang sadayana ku Allah Ta'ala pada dihampura sagala dosa urang. Amin. Oge pada diijabah segala doa urang. Anu hade di mungguh Allah. Dina momen ziarah anu mulia ieu ayeuna urang uluk salam heula ti payun, lajeng sateu acan tahlil urang ngaoskeun heula ya sekedik silsilah oge manakib pangersayang. Mangga sasarengan sadayana tuturkeun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dar qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum para wali Allah, assalamualaikum para ulama Allah, assalamualaikum para syuhada, assalamualaikum para salihin, assalamualaikum mu'minin mu'minat, muslimin muslimat, warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya dumuheus sejaziarah kapaduka sadayana seja ngalaksanakeun parentah Allah oge parentahna sinareng sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge sejangala barokah paduka sadayana
ngalap rahmat, ngalap madad, ngalap mang pirang-pirang cahaya, mang pirang-pirang asror, oge ngalap syafaat sareng karidhoan dipaduka sadayana, oge ngalap doa dipaduka sadayana, oge saja syukur ka Allah Ta'ala, lajeng kapaduka sadayana anu janten wasilah abdi sadayana kenging limpahan rahmat barokah mang pirang-pirang kasayan ya Allah Ta'ala melalui wasilah paduka sadayana terutami iman Islam sareng ihsan abdi sadaya. Jazakumullah anna wa an ahlina wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khairan katsira. Semoga abdi sadaya dongkap atas dasar cinta ta'zim oge kasono abdi sadaya kapaduka sadayana, muga-muga Allah ngagabungkeun abdi sadaya sareng paduka sadayana di alam barzakh oge di akhirat oge di surga. Abdi sadaya muga-muga dikelek disangke ku paduka sadayana sareng abdi sadaya saja nyanggakeun boboran siam kapaduka sadayana minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Sihapunten segala rupi kalepatan kaluputan abdi sadaya kula warga abdi sadaya kata melaran abdi sadaya kapaduka sadayana ila arwahikum wa arwahi ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyam syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oge nyanggakeun amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ahli-ahli abdi kapaduka sadayana oge munut doa syafaatna barokahna di paduka sadayana kanggo aranjeunana. Mangga salih. Para jamaah sadayana oge sahabat anu nguping ieu penjelasan ya abuya dina ieu saat urang syukur ka Allah Ta'ala bahwa dina ieu saat urang dipaparinan pituduh pitulung ka Allah karena bang pirang-pirang amal soleh terutami khususna ziarah ka para kakasih Allah, ziarah ka para wali, ka para ulama, ka para sholihin anu ieu teh adalah mata rantai iman Islam ihsan urang sadayana, anu ieu teh mata rantai warna-warni kasayan ti Allah, anu mana marantenanana adalah penyebar ajaran Islam, penyebar cahaya iman, penyebar akhlak mulia, penyebar ilmu Quran, ilmu sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebar amal soleh,
oge kalimah thayyibah, oge penyebar mang pirang-pirang martabat anu agung, martabat kawalian kaulamaan. Aranjeuna mah ya lain mencetak jelema kafir jadi muslim wungkul, tapi nepi ka jadi wali. Ya, nepi ka jadi wali, jadi ulama. Tinggal wintan garwa-garwana, lajeng putra putrina, lajeng incu-incuna, buyut-buyutna, jadi wali, jadi ulama. Tayeu teh sakumaha nu katampi ku buya ti pangersa apa pun bapak mama Kiai Haji Ahmad Toha Mustawi radhiyallahu anhu, bahwa silsilah tarbiyah kawalian, kaulamaan, kasolehan, tarbiyah kasampurnaan iman Islam ihsan teh teputus saurna teh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teputus dugi ka karuhun urang, dugi ka aki nini urang, ya tah tidinya mulai weh tinini aki mah cenah aya perubahan ka anakna teh. Ari iman Islam mah kabagean, ari ilmu agama nu pokok mah kawarah, ya amal-amalan anu soleh kawarah nu pokok ngan kasampurnaan mah mulai menurun kahanap ti mimiti aki kahanap. Aya sawareh mah anu ti aki tuluy ka indung bapa, tuluy ka masa ayeuna aya ngan saeutik. Ari ti nini aki kaluhur mah kabehanana jadi darajat kawalian kaulamaan teh memang sadayana pada menguasai. Tarbiyah teh butuh keneh. Saur apa pangersa apa pun bapak mimiti ruksakna teh di zaman Jepang, mimiti ruksakna teh eta ge upaya Inggris baheula ngarobah sistem belajar mengajar, ya nyata ku sistem sekolah itu menang Inggris baheula, ya tah geus aya ngan baheula mah jalur pendidikan agama mah ku para wali, ku para ulama teu nganggo sistem sekolah, teu nganggo gaya-gaya anu diterapkeun ku Inggris baheula. Jadi gaya-gaya nate pasantren buhun, ya pendidikan langsung tinu jadi guru kanu jadi murid, teu make gaya-gaya sekolah. Oge baheula mah karena bener-bener ngawarah ikhlas karena Allah jeung ngawarah karena hirup ala kadar saaya-aya, ngawarah saeutik dahar tinu halal, saeutik sare, ya. Ngawarah ngajauhan tina ria. Jadi baheula mah estuni bener-bener diterapkeun eta teh, ya diterapkeun hirup saaya-aya, ararihlas teu hayang pamer, anti pamer-pamer teh, ya teu hayang kapuji ku batur, teu hayang nyaho karena kakurangan batur, kagorengan batur, teu sibuk we baheula mah.
ngabangun kasampurnaan iman Islam ihsan di diri masing-masing. Matak gancang jara diwalina, gancang jara diwalina. Pan ari urang mah punten, urang teh nu siga buya nya, nu teu siga buya mah lain urang. Ya mah urang nu siga buya. Jadi di zaman kiwari ayeuna mah loba naonnya perkara nu sekunder anu lain nomor hiji di nomor hijikeun, malah loba perkara anu terus sunat-sunat acan dianggap penting dina hirup. Bea koe waktu teh ku eta, bea koe bahan teh ku eta, materi teh ditumpahkeun teh keur eta, lain keur nu primer, lain keur nu pokok, lain nu keur perkara anu paling penting, lain. Tapi nu teu sunat-sunat acan. Batak zaman kiwari mah kan gaya lahiriah diheulakeun. Bangunan teu cukup miliaran. Lain kitu, boh masjid, boh pasantren. Matak kasusahan erek nyieun pasantren teh, nah make susah segala rupa, da teu boga duit, da ngabangunna oge perlu biaya sekian miliar. Ya kan? Padahal eta teh lain nu primer. Apa nu primer mah didikanana, materi agama jeung pengamalanana. Tah ieu primer. Naon cenah? Materi agama jeung pengamalanana ieu primer ieu. Nah, da teu kudu bangunan mahal, teu kudu bangunan alus, malah mun eueuh bangunan ge da jadi ngadidik Quran, ngadidik hadis, ngadidik sunnah jeung amaliyah di kebon oge. Nah, da jadi malah ayeuna mah masjid-masjid loba nu kararosong pan aneh, tapi kasusahan ku tempat keur ngadidik. Ai masjid kararosong sararepi. Padamun eta masjid jieun kayaknya pasantren, eta masjid jieun kayaknya tempat pendidikan. Ari keukeuh hayang dibangunan mah, mun keukeuh hayang dibangunan, eta itu masjid atuh. Dan apa teu ngatur bangunan pendidikan mah, rek di sawah jadi, rek di kebon jadi, rek di lapangan jadi, rek di leuweung jadi, rek di bangkuan jadi, teu di bangkuan jadi. Oh, istilah alasan teu bisa ngaji teh karena teu boga bangku, dan karena eueuh bor. Nu mawi Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dina ngajarkeun nilai-nilai iman Islam ihsan tina sisi keilmuan kana amaliyah, niat jeung akhlakul karimah jeung amal soleh jeung kalimat thayyibah, oge ngawangun sistem dakwah, ta'lim, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar nu sampurna tanpa kudu ngadaguan heula boga bangunan, tanpa make bor. Pan Nabi urang mah gelarna ge Nabi Ummi. Salah sawios ummi teh maknana teh anu layak ro'u wa layak tubu, cadu maca tulisan, cadu nulis, lain buta huruf. Buta huruf mah kesana teh bodoh. Pan para rasul mah fatonah, fatonah mah pinter, engke bentrok, pinter jeung bodoh. Ya.
walaupun ieu ummi dina saupalih maknana dina bahasa Arab bisa digunakan kanu bodoh buta huruf, tapi ieu teu layak mun diterapkeun ieu istilah ummi ka nabi. Da makna ummi mah seueur. Di antarana ummi teh nyaeta bangsa Mekah. Sabab Mekah teh disebat Ummul Qura. Jadi baheula mah urang Mekah teh disebut al-ummiyun. Urang ummi. Ummi teh urang Ummul Qura. Urang Mekah disebut al-ummiyin. Nabi Ummi apa bangsa Mekah, kelahiran Mekah disebatna ummi. Oge makna ummi teh tina umun, umun teh inung. Naon cenah kainungan. Napang disebut kainungan? Sabab di alam dunia mah kan jelema nu pangnyaahna kasasama teh inung. Lain kitu. Bapak ge lewat. Bab kanyaah ka deudeuh teh lewat bapak ge najan nyaah tentu ka anak. Heuh kitu we mun sono jeung anak oge ukur samenit dikeun deui ka indungna. Gitu kan? Beda jeung nyaahna indung. Kitu. Tah nabi urang nyaahna teh kitu teu parem. Eueuh caritana indung mun boga anak tuluy gering menang 10 tahun geringna teh ya. Tuluy make jeung ditatamakeun ka ditu ka dieu hayang gerapae aya henteu teu pernah sugan kaynya didukunkeun atawa minta doa ka para kiai ya pun anak data salami teuing atuh upami bae saena kedah dipunutnya mangga we doakeun pan beda jeung anak mun ngawarah indung lamun ngurus indung anak mun ngurus indung gering 3 bulan asa heubeul teuing boga anak 10 ge pada mengurus eta teh ka indung sorangan anu ngareuneuhkeun maranehanana nu ngalahirkeun maranehanana anu nyusuan maranehanana marana teh urang kade ulah maraneh asa batur urang si lain dewek gitu kan maranehanana teh gitu. Aduh ngasuh nu ngamadiah nu ngawapan wah segala rupa jeung ngadidik segala rupa. Dah. Inung gering. Dah. Gering saminggu heubeul teuing. Geus ripuh. Geus muringis we, geus nyengir we mun ka bagian-bagian ngurus teh. Dah. Mun kudu mayar ayeuna. Boga duit kajen keneh mayar. Manguruskeun. Malah mayar ke haroream. Aku madinya we rek awe aya nu ngurus syukur nu ngurus kajen Allah taya di zaman urang memang di zaman baheula ge kitu ya. Jadi anak kanu jadi indung mah kitu mun heubeul teuing ditatamakeun teu cager wae indung teh ai tatamana teh lain tatama hayang cager murni hayang cager lain tapi dudukun ka ditu ka dieu malah kaajengan segala rupa nyohkeun doa ya pun biang tasalami teuing hawatos deh siga nu alus hawatos ya hawatos ka kurunganana uy bae ieu teh canakeun mugi we atuh tong diganggayong tong lami teuing sapados enggal dipunut ku Gusti Nu Maha Suci abdi ridho heunya heueuh atuh hiji mah si laing meureun moal ngurus kadua mah si laing meunang parisa gitu kan kitu indung mah eueuh nu kitu ka anak meusing gering 10-an tahun oge eueuh nu kitu hayang cager we indung mah suka we ngurus anak teh suka can pernah ngadeng ya aya indung dek neangan pembantu rek ngagaji haroream ngurus anak can ngadeng ya Allah nabi urang teh disebut al-ummi anu bangsa naon cenah ka indung naon deui ummi teh cenah manana teh eta anu eta mah sacerewelena ti indung gubrak lahir sacerewelna ti indung we teu gaduh guru anu ngabingbing nu ngadidik
ka anjeunanana eta mah sacara ti inu we kitu. Tah ieu disebut al-ummi. Nabi urang mah teu gaduh guru anu ngabimbing anjeunanana eta mah sacara welena ti inu. Tah eta teh bahasa Arabna al-ummi. Ieu diantawisna makna ummi anu layak ka nabi urang sadayana, malah harti ummi teh dinisbatkeun ka nabi urang mah mangrupakeun mukjizat eta teh. Nah kumaha mukjizat? Heueuh, mantanana teh atuh imam para nabi, imam para rasul. Anu elmuna pangluas-luasna ilmu ti saantero makhluk pangeran. Bayangkeun kan? Bayangkeun. Akhlakna pang terpuji-terpujina ti sadaya akhlakna para nabi para rasul. Coba takwana nupang sampurna-sampurnana katakwaanana ti saantero makhluk nu takwa ka Allah. Nyahokna ka Allah anu pang nyahok-nyahokna ka Allah tibatan sakabeh makhluk nu nyahok ka Allah. Tah nabi urang teh kitu. Anu pang sukses-suksesna ngadidik umat dugi ka umatna sadayana bisa disebut eueuh nu pecong. Para sahabat jungjunan jadi jalmi-jalmi suci, jalmi sampurna, jalmi unggul sadayana dina ilmu, dina amal, dina akhlak, dina adab, dina iman, Islam, ihsan, sehingga aranjeunanana sah jara di pamimpin di dunia jeung di akhirat, jara di bentang-bentang pituduh. Garwa-garwana lajeng ahlul baitna dugi ka sumping ya legalitas ti Allah taala, legalitas ti Allah. Bahwa Allah taala nyucikeun aranjeunanana tina sagala kokotor. Kokotor lahir, kokotor batin. Tina sagala najis, najis lahir, najis batin. Ya. Dugika gelarna ge at-thayyibina tahirin. Anu sararae, anu sararuci. Kasucian keluarga junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya nu ngabandingi ku sadaya ya jalmi-jalmi anu sararuci salian ti para nabi. Ya, daya nu ngabandingi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Saha ahlul bait nu di dieu nu nyaeta garwa-garwana sareng putra-putri mantananana aya we putu-putuna teh kan nyaeta Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya radhiyallahu taala anhuma. Ya. Oge aya nu sanesna ya ahlul bait junjunan teh nu pokok anu sumping label ti Allah taala. Naon eta teh pangna dugi ka saruci kitu? Apan dididik ku saha? Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apan ditarbiyah ku saha? Ku Rasulullah. Apan digembleng siang wengi ku saha? Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apan diaping dijaring ku saha? Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah nabi mah dugi ka kitu. Malah pang suksesna dina ngadamel sistem dakwah, sistem belajar mengajar nepi ka poe kiamat. Hanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depi ka kiwari weutuh we pelajaran Nabi mah. Walaupun urang mah nu pecongna, walaupun urang mah nu kalapetongna, walaupun urang mah lamun rambutan mah nu kencesna, walaupun urang mah mun cau mah butitina ya. Urang gitu sote dan nu sejen mah henteu, nu sejen mah aralu sarampurna dugi ka kiwari, dugi ka ke di mana ya geus deukeut pisan kana kiamah ya
ke di mana geus deukeut pisan kana kiamat. Nyaeta pas rek terjadina kiamat. Eta poe nu dijanjikeun. Anu mana sakabeh nu beriman ku Allah dimautkeun kabehanana sadunya. Wasilahna nyaeta angin. Di mana geus maut kabehanana nu beriman, maka sesa di alam dunia kafir wungkul. Maka nu bakal ngalaman nyeri perihna, soakna, keungna, kan? Kejadian poe kiamah teh hanyalah nu kafir wungkul. Dan nepi ka poe eta hatta ya'tiya amrullah, tanah nepi ka poe eta. Jadi weteuh terus ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus. Terus terputus. Masya Allah. Sehingga teu aya satupun Rasul nu kagungan umat pang hade-hadena, pang loba-lobana, tina sisi kualitas pang unggulna, tina sisi kuantitas pang lobana. Teu aya deui jang iwal ti umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana urang kudu syukur, wajib bunga sadayana dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang syukur, urang syukur. Logika dilegalisir ku Allah. Kudauhanana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Allah nganyatakeun bahwa umat junjunan teh adalah nu panghade-hadena umat. Masya Allah. Dan tina sisi kualitas pangsaena, tina sisi kuantitas pang seueur-seueurna. Cita-cita junjunan dikabul ku Allah, junjunan kantos dadawuh kieu waktu jumenengna ya, ini uridu minallah, ini kami miharap saurna teh uridu an akuna nabiyan aktsara tabi'an yaumal qiyamah. Kami teh hayang jadi nabi nu pangloba-lobana pengikut jaga poe kiamah dikubul ku Allah taala. Naon nu jadi wasilah? Nikah. Moy nabi engke cenah bakal ngabanggakeun umatna nu nararikah. Nu boga turunan. Moy nabi mah ngadorong supaya baroga turunan jeung laloba turunan. Ada memilih bibit teh nya, bibit anu rendai. Bibit nu rendai disebutna teh al-walud dina hadis mah. Al-walud teh cek urang mah bibit rendai ya. Eta teh bibit rendai teh hade ya. Sehingga apan kuboga anak kuloba anak jang iman teh nu iman ngalobaan, nu takwa ngalobaan, berarti umat Rasul ngalobaan, berarti umat Rasul nguatan teh. Agama terjaga jadi kuat ya, kusabab naon seueurna umat Rasul. Tapi lamun teu baroga anak itu kan, itu boga anak semuanya itu. Jadi dia kudu milih bibit naon rendai. Nyana ari geus mah nya geus we. Geus we, geus. Ya. Geus, nyata bibit teh abdi mah ieu teh naon geuningan abdi teh manggalu hiji. Ya. Kumaha tuh? Nya hoyong rendai abdi teh geus ekur kahayang we eta mah. Ya. Nyikalan jeung ngabungsuan langsung. Masya Allah. Ya. Apaan cenah kengeng buya balik ke 24 oge. Aya meunang aya kudu lain deui gitu kan. Lain deui aya meunang gitu kan. Aya kudu teu sarua jang, terus aya deui nu meunang teh jadi ulah. Nu meunang jadi naon? Jadi ulah.
aya nu meunang teh jadi teu hade. Ai dahar alus, ai dahar seubeuh teuing. Bote deui. Ai dahar kadaharanna nama aya racunan. Ulah dahar, ulah taker kelas maneh mah mun boga pamajikan dua teh euy racun di jaranna teh. Modal sia. Modal keur kelas maneh. Ya, keur kelas maneh. Beda deui jeung buya. Ai buya mah vitamin euy loba teh. Ai maneh mah jadi naon? Racun. Teu sarua ya. Teu sarua. Nah. Kitu eta mah krasana Gusti, kitu we gitu ya. Tah gitu. Nah gitunya eta mah ciga loba contona kan loba contona. Ari usus tehnya usus sapi teh kan eta teh dahareun waduh teh jual lagi mahal tamusu teh mahal tapi keur nu asam urat mah kade ari emping eta teh alus wah ade tapi keur nu asam urat mah kade eta teh racun sia gitu kan aya bahan loba teuing marengkot moal bisa leumpah ya tuh marah rengkel suku leungeun kayak gitu ya tah gitu padahal ieu teh keur nu sehat mah ade jadi heuda jelemaan eta mah ya geus we kudu narima kana takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus kitu iman kana naon kana takdir eta teh rukun iman nu kasabeliji nu kagenep geus kitu ya terus kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sawiusna karena metode junjunan mah ya, diterapkan langsung ku mantenanana adalah metode hidup sederhana ya, metode hidup sederhana metode ngutamakeun nu primer maneuikeun nu sekunder metode anu samampuhna mampu pek kan teu mampu tong nu mampu we nu mampu jalankeun gitu kan jadi teu ngadagoan dina tarbiyah nabi ngadagoan bangunan heula nu alus henteu nabi mah lajeng nabi mah metodena teh tiada waktu tanpa belajar mengajar tiada waktu tanpa amal tiada waktu tanpa doa sekali lagi tiada waktu tanpa belajar mengajar tiada waktu tanpa amal tiada waktu tanpa doa tiada waktu tanpa zikir tak ieu metode kenabian ari ayeuna mah tiada waktu tanpa ulin tiada waktu tanpa nyawa HP tiada waktu tanpa hantem ningalian kagorengan batur dina YouTube dina itu dina ieu tiada waktu tanpa ngobrol ngidul ngaler ngawadul tiada waktu tanpa ulin jeung heureuy tiada waktu tanpa nonton ayeuna tah nupang alus-alus nate ayeuna mah tiada waktu tanpa neangan duit eta mah ayeuna nupang alus nate eta kumaha nyiar ilmu agama ayeuna mah lewat eta teh geus asupna teh kana sekunder kumaha ari amal soleh sarua asupna kana sekunder teh badak ayeuna mah neangan amal nupang saeutikna nupang ringanan nupang kitu kan ya pan ngaji saminggu sakali geus pang akangna ayeuna mah rasaan teh mun sering kan nu sabulan sakali ge ari urang cikungkurak gede aya nu sok ngaji ka simpang bulanan sering aya sering abdi mah ngiring sasasi sakali kan ari ngoprek HP mah ya tuksal Masya Allah leuwih tibatan ka pamajikan kana HP teh ayeuna tah
di zaman kiwari ya, zaman kiwari sonokna kana HP jeung sonokna ka pamajikan ka anak sono mana ke kana HP nama aya naon emang dina HP aya heureuy aya naon dina HP aya hura-hura aya naon dina HP pokona mah aya tingalieun we deung-deungeun naon eta teh ilmu agama lain ya atau aya loba batur ngomong gitu kan jeung pamajikan jeung anak tara ngobrol ari chattingan we jeung deungeun-deungeun malah teu wau-wau acan gitu kan dengan dalih silaturahmi Masya Allah 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 Allah. Nah matak di urang mak agama teh hese nyebar nilai-nilai iman Islam hese ngawujud dina diri urang, kulawarga urang, anak incu urang, masyarakat urang. Naon sababna? Sabab teu kamodalan bangunanana. Da teu kabeuli atuh komputerna jeung laptopna. Teu kabeuli bangku-bangkuna. Ayeuna teh di zaman kiwari. Sabab eta teh jadi nomor hiji. Jadi teu bisa nyebarkeun agama lamun teu boga bangunan. Adzan heula. Allahu akbar, Allahu akbar. Niatan urang rek salat dina waktuna. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya, teruskan. Ya, skrip deh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sistem dakwah teh manten nama tadi teh tiada waktu tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa dakwah, tanpa kan? Tiada tempat tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa dakwah, tanpa zikir, tanpa terus. Jadi terutamakan bangunan, terutamakan fasilitas duniawiyah samampuhna we, saayana we, aya we digunakeun, teu aya we jalan tuluy. Aya digunakeun, ya, teu aya jalan tuluy. Matak ilmu teh nyebar gancang. Da di mana bae keur kumaha bae. Rasul mah ngadidik teh hatta di medan perang, ngadidik keilmuan amaliyah akhlak teh di sakabeh situasi jeung kondisi. Ari ayeuna mah kudu ngadagoan minggu engke rek ngaji, kudu ngadagoan bulan engke mun hirup gitu, kudu ngadagoan boga bangunan heula, kudu ngadagoan kitu, kudu ngadagoan urang teh boga motor heula. Matak jadi ekol hayang boga motor teh keur ngaji. Tapi datara datang. Ukur ekole wungkul. Nah, ini jadi sababiyah kemunduran. Nah, lajeng sistem belajar mengajar kusabab ayeuna loba pamer lahiriah gitu kan, leungit we ikhlas. Kan? Hayang kapuji, leungit we ikhlas. Tuh, hayang sohor, leungit we ikhlas. Gitu. Hayang katangar ku batur. Di alus-alus sorak hayang katangar ku batur, gitu kan? Di alus-alus bangunan hayang katangar ku batur. Di alus-alus pakaian hayang katangar ku batur. Ya. Eueuh we ikhlas teh. Aing ngalus-ngalus sorak memang hayang takziman wa takriman kana Quran contohna ya. Eta mah halus. Ieu mah nu hayang katangar tujuanna. Ya. Ieu bangunan di alus-alus keur ngageunahkeun ieu nu ngararaji gitu kan. Tanya halus eta mah. Sangkan merenah, sangkan genah gitu. Sangkan betah. Tuh nu ngararaji teh sok lampuna sina cara raang gitu. Nah, malah sok we tatangkalan di dinya teh sina indah gitu kan, sina ieu aya di niatna hade mah jadi kahadean ngan ketika niatna hayang pamer palus-alus tempat, palus-alus bangunan, palus-alus sora, palus-alus pakaian. Ingat, palus-alus gaya leungit tah. Leungit ikhlas, di mana ikhlas geus leungit, moal mungkin jadi wali. Moal mungkin bisa nepi ka pangeran. Moal mungkin doa diijabah. Moal mungkin bisa makrifat ke Allah. Moal mungkin boga karamat. Moal mungkin mustajab doa, moal mungkin. Naon sabab da eta teh syarat keikhlasan teh nomor hiji. Nomor hiji. Ya. Tak kitu kasararea nya. Ah. Jadi tuluy katambah deui ayeuna mah. Dina pendidikan teh ayeuna mah teu murni teu bersih didikanana. Materi iman Islam ihsan teh teu bersih. Kumaha teu bersih teh? Di jerona nyelap aya pendidikan ria. Di jerona nyelap aya
pendidikan mohokeun pangeran, di jerona nyelap aya pendidikan ngalus-ngalus dunya jeung ngalus-ngalus ahli dunya, ngagung-ngagung dunya jeung ngagung-ngagung ahli dunya, nanemkeun karesep kana dunya, kana kaheureyan dunya, ngarep nanemkeun karesep ka ahli dunya. Tapi ayana di pasantren anu nyelap tah, anu nyelap cek bahasa apa mah pun bapak teteh cekolot mah angeun sapariuk karagragan tai berit, angeun sapariuk ya, pan pariuk teh gede ya, ari tai berit leutik kan barang murag tai berit kana angeun sapariuk najis gawe, najis menang di dahar, teu menang di dahar. Najan ukur tai berit segede beas tai berit ya. Tah kitu. Jadi we buyar. Kamuntahan. Kunaon tah eta tah kuriana airia diajarkeun di pasantren. Ya. Ingat cinta karena dunyana diajarkeun, mau pohokeun ka Allah diajarkeun. Ya. Matak ayeuna mah mun kaluar ti pasantren teh waktu liburan teh syukur kabeh. Alhamdulillah, bahasana ge libur. Lebih atoh di luar pasantren di imahna daripada di pasantren. No sababna, sabab hatena masih keneh leuwih resep ya. Ingat, lebih resep tuh karena dunia ketimbang ke akhirat. Cirina gitu, cirina lebih atoh. Cirina teh gitu. Matak bahasa lagi ayeuna mah lamun rek refreshing teh kudu kana hiburan. Hiburan nu mohokeun ati ti pangeran. Jadi eling ka Allah teh ayeuna mah geus lain hiburan, nupang nikmat-nikmatna lain, kuduna mapan kitu. Di mana deket ka Allah eta nu jadi hiburan kanikmatan teh tatkala gitu kan menghubungkan hati ka Allah, tatkala munajat ka Allah nikmat, tatkala memahami dawuhan Allah, tatkala ya ngalenyepan dauhan Allah nikmat, ieu hiburan teh. Dan hiburan teh eta, hiburan teh salat, hiburan teh zikir, hiburan teh shalawat, hiburan teh eta, hiburan teh eta we. Ayeuna mah da eta mah lain hiburan. Eta mah kapaksa. Hiburan kuring mah lain eta, naon ketika hate kuring poho ti Allah eling kana dunya tah hiburan kuring. Ketika jauh ti Allah gitu kan, deket jeung oa jeung monyet tah hiburan kuring. Ketika jauh tina Quran, kop we kana raket, kop kana bola, kop kana balak, kop kana gaple, kop kana jejer, kop kana naon deui, kop kana catur, tah ieu hiburan kuring. Geus dibalik ya. Geus dibalik, eta teh bukti. Eta teh bukti yen urang teh dina ati encan leuwih cinta ka Allah ka Rasul, kana kumaula ka Allah ka Rasul, kana eling ka Allah ka Rasul, kana deket jeung Allah jeung Rasul. Tah tibatan kanu sajena kana dunya. Can leuwih cinta kitu. Dalam kacintaan geus leuwih maka dinya nyata eta hiburanna teh nu matak para wali mah betah we nyorangan jeung pangeran teh. Lain kitu bos kaleuweung, bos ka goha, nepi ka maot eta teh betah nikmat muka ganggu ku jelema. Allah, urang mapan ti pangsalatan teh ateu, gara retek urang mah. Siga bilatung dina cuka. Kitu we, itet inyen. Ya. Siga bilatung kremi euy.
Boleh tuh keremi kan dina bujur gitu lain. Getek kan bujur teh ya. Tak kitu tak cicing dina sajadah teh nyekal tasbih teh maca Quran teh salat teh kitu tah. Cicing dina pangajian teh kitu. Matak mun ka pangajian ge datang pang panderina balik. Pang heula. Sarua teh jeung ka masjid kitu. Sarua jeung kana salawatan gitu teh. Tah gitu. Tah gitu. Ieu meh nyaho ya. Meh nyaho nu kumaha nu bener minimal nyaho atuh najan urang ngaco wae ge. Geuning aing teh ngaco hirup teh. Geuning nu bener teh kieu. Najan urang ngaco wae gitu kan. Tapi da kudu nyaho wae urang mana nu bener mana nu salah. Ulah nepika keur mah ngaco, kata mah nu ngaco dianggap bener. Tuluy wae di ekolan, di akalan gitu kan, di dalilan, ngadalilan naon ngaco gitu kan. Sangkan ieu ngaco teh istiqomah gitu kan. Tetep renggenak aya dina diri urang. Ulah nepika kitu. Naudzubillah min dzalik tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah. Tah ieu ti zaman baheula aki nini urang kaluhur mah eta mah mata rantaina weuteuh jang nepi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu matak buktina ilmu kawalian karamat bruh brehna di masa aki urang teh masih bruh breh. Nu harus tajab doa di masa akinini urang masih keneh bruh breh kan ayeuna maka dieu kahana pala doana mah aya keneh ngan ditiup-tiup teh kalaka dibura ku nu kasurupan ge itu tah dan itu tah ieu eyang ayeuna di dieu eyang Cikungkurak jenenganana ya mantenanana eyang Zainal Alim radhiyallahu ta'ala anhu mantenana teh gaduh saderek rai dan tawisna nyaeta Mbah Amin Cikonewah nu ayeuna urang bade kadinya atuh gaduh deui rai Mbah Amin teh nyaeta eyang Perbu Cikonewah bade kadinya apan sarkat didinya ngariung ya eyang Perbu eyang Muhammad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu warḍah nah jeung seueur deui saderek-saderek ti eyang teh ti dieu teh dan tausna mah Ta'ala Mah Yusuf dan yang lainnya tah ieu teh eyang Zainal Alim ya eyang Amin eyang Perbu teh ieu teh nyaeta putrana eyang Ta'limuddin ada eyang Ta'limuddin aya nu nyebat eyang Ta'limuddin mung muka tampi ti apa saurna di advis ku ama eyang Cijerah tatkala ama Cijerah naroskeun ka apa ari jenenganana teh eta teh eyang Ta'limuddin hartosna teh nu ngagungkeun kana agama atawa Ta'limuddin ai Ta'limuddin mah ngajarkeun agama ari Ta'limuddin mah ngagungkeun agama ai saur apa teh Ta'limuddin kulan ya nya halus keneh ngagungkeun agama daripada ngajarkeun agama teu saeutik nu ngajarkeun agama tapi teu ngagungkeun kana agama ya halus keneh ngagungkeun saurna teh kitu tah eyang Ta'limuddin teh nyaeta putra eyang Agung Mahmud eyang Zainal Arif radhiyallahu ta'ala nyaeta tigarwa anu kahiji anu di ditututi Singaparna eyang Ta'limuddin teh ya anu tigarwa anu mana Singaparna eyang Ta'limuddin teh nyaeta putra saha eyang Agung anu ti mana anu ti Singaparna eyang Ta'limuddin ieu kagungan garwa
garwana teh nyaeta Mah Arjibah. Mah Arjibah teh turunan eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Mah Arjibah teh raina Mah Ampiyah. Mah Ampiyah teh kagungan rai hiji Mah Arjibah, dua Mah Habibah. Mah Arjibah ditekah kok eyang tadi budi. Tai Mah Ampiyah ieu, Mah Ampiyah mah kagungan putra. Nyaeta putrana teh ya Mah sa kahanapna teh Mahmur Sipah. Kahanapna teh Mahmur Sipah ditikah ku eyang Muhammad Hasan Manafi ti Cipati, turunan eyang dalam Ibrahim Cipati. Kagungan putra we Mama Bojong. Mama Bojong kagungan putra pun bapa, Mama Aceh, Mama Sawiti gitu. Nah, ieu eyang tadi Mudin. Ya, kagungan garwa teh Mah Arjibah, kagungan putra we eyang Jenal Alim. Sareng eyang Amin, sareng eyang Perbu Cigonewah, sareng Nusanes. Nah, ti dia ti eyang Cikungkurak diskasebat Cikungkurak ama eyang Cikungkuraknya. Tah anjeunana ti dieu teh kagungan putra. Sabaraha putrana teh 7-nya? Eyang Jena Alim teh putrana teh 7. Putrana teh ya. Putrana 7. Nya hiji eyang Ayi Suedah, Mah Opo, Bu Enet, Bu Iti, ya, Mama Entoy, Mama Ajengan Toha, Sukawangi itu tuh, ya, Sukawangi. Lajeng Ibu Hajah Maimunah, nyata istrina Mama Ajengan Hasan, Mama Hasan teh, eyang Hasan teh putrana eyang Sapi'i. Eyang Sapi'i teh turunan eyang dalam kene ngan dirorok ku eyang Agung. Eyang Agung teh ngarorok. Ya hiji eyang Sapi'i, dua Mah Aslim. Dirorok ku eyang Agung Mahmud, ya. Nya kagungan putra ya ama Cimindi nyata ama eyang Hasan teh. Lajeng deui aya deui putrana teh. Ya, tahu sakitu tah. Ya, 7 putrana teh. Ya. Aya anu ragragna teh kahanapna teh Kabuya Muhsin kaditu ka Mekah. Ya. Kabuya Muhsin Mekah kaditu. Nya eta mah ti saya teh Kabuya Muhsin mati saya teh ya nyeta ti Ibu Ma Ayi Suedah ya di Ma Ayi Suedah. Ma Ayi Suedah teh diantawisna nyaeta kagungan putra teh Mama Ajengan Sujai Pangkalan diantawisna teh ya. Lajeng tuh Kak Buya Muhsin nu di Mekah ya almarhum kahanapna teh nyaeta ka teh Hajah Jubaidah eta teh putrana teh. Lajeng ka aya masih kahanapna teh sae teh Kang Sueb ya. Aya deui seueur lah pala putra Mama Ajengan Hasbullah. Haji Nur itu tanya almarhum itu seueur. Tah Buya sering kapungkur ka Mama Ajengan Hasbullah. Eta kahanap eta teh nya eta ti Buya Muhsin mukim ayeuna nama dugi ka wafat di ditu. Eta dimakomkeun di Mahla. Ya. Jadinya lajengna diantawisna ya. Saderek Buya Muhsin teh aya Mama Ilyas nu di Manonjaya. Eta salah sauyos guruna pangeresana Wa Manonjaya nya. Wa Hoer sakitu kan. Teh guru dina ilmu hikmah dina ilmu aqaid.
dina ilmu tauhid ya, dina ilmu keyakinan pamantenana di antawisna tah kitu. Aya deui nu di dieu ka mamaajengan Harun ya, nyaeta ka mamaajengan Harun mah ti saha teh ti Ibu Haja Atikah anu di Sadang ya, nyari gaduh putra di antawisna Haji Salam wa Umar wa Pi ce Oyo oge kersa dengan Harun ya, anu di dieu ya, eta teh putrana aya di dieu tah ya, putrana tah kitu. Aya deui anu ngagubrakna teh ka Al-Basyariah ka Al-Basyariah teh ka Abuya Ajharna ka garwana almarhumah nyaeta Neng Sumiatin ya, tah eta teh sami teh ti garwana ka Eyang Cikungkurak atuh Abuya Azharna ge ti ama Cikungkurak nyaeta ti Ibu Hajah Nafisah. Ibu Hajah Nafisah teh nyaeta ti saha teh putra saha teh kaluhurna teh ya. Ya, ari ti garwa nama ya, anu ti ceneneng Sumiatin mah nyaeta ti Eyang Ayi teh ya, nyaeta ti Nini Iyah eta mah ya. Ari Abuya Al-Azhar nama ti saya teh ti luhurna teh ti Bu Haji Nafisah ka dia sami ka dia ka Eyang Cikungkurak sami ya. Jadi intina baraya ieu sadayana sareng bojong teh ya, jeung buya ieu nu ngomong ya, ieu masih dulur deket pisan ya, sanes jauh masih deket pisan atuh ka Cigonewa ya, kama Eyang Cijerah, ama Eyang Cijerah teh putra Mah Amin, ai Mah Amin teh rai na Eyang di dieu Eyang suka Eyang Jenal Alim Eyang Cikungkurak da kamuan putra ama Eyang Cijerah, Eyang Syafi'i teh Muhammad Syafi'i Cijerah atuh Eyang Perbu Cigonewa rai na Eyang di dieu nya kagungan putra seueur di antawisna nyaeta pangersana Mama Oye ya, Mama Oye teh Mama Muhyiddin, Mama Oye ya, ai apal buya mah nampi ti apa Muhyiddin mung nembutkeun saur saparih mah Abdul Muhyi, ai ti apa mah nampina teh Mama Muhyiddin teh buya meureun ngaran sami sareng mantenanana. Lajeng Mama ajengan Fakih nyata ramana pangersana Abuya Udin Sindang Resmi ya, kahandapna tu pala putra putuna si Sindang Resmi ya, pangersana kersa ajengan Agus, ajengan Imam, ajengan Oleh ya, ajengan Ihsan gitu kan, kahandapna teh. Tah aya deui ti Mama ajengan Sujai ya, aya deui ti Mama ajengan Adroi ya, aya deui ti tuh ti Ciwidey ya, Mama ajengan Sukasari Ciwidey ya. Geus seueur para putrana Eyang Perbu Cigonewa. Nah ieu sadere keneh ya, Cigonewa ka Cijerah ka dieu. Oge salah sawios putra ti Eyang putu merenya ti Eyang teh ti dieu teh nyaeta ka Mama Ateng teh ieu teh kuburanana Mama Ateng. Mama Ateng mah ti murang kalih keneh Majlub. Tah eta teh kuburan eta anu aya eta teh saungan eta teh. Saung ya. Mama Ateng masyhur karomahna ti murang kalih keneh. Timurang kali kene zaman baheula anyana namanya dikumpulkeun barudak leutik saurna teh sayang apal mobil sok we nyandak ieu bogol ieu daun cau sok we dituna di tengah jalan ka torojol teh cenah mobil zaman Belanda ya. Tuluy ngajajar mobil teh eta teu bisa ngaliwat bogol cau
Nepi ka ngantai mobil teh. Supir teh mana teh cicing we nya kalan setir gitu kan. Jalan deui boga cauna maju deui mobil teh. Jangan ateng. Salah sawios karomahna mamajengan ateng ya. Lajeng salah sawiosna deui ka Ama Cimindi nya. Ama Cimindi mah sohor murid-muridna teh bangsa jin. Tuh. Sohor. Aya baheula nu palai uninga dupi bangsa jin teh di dieu teh aya sabaraha seueurna teh ya. Mawa rokok we cenah ka dieu. Mobilan. Mawa rokok cenah di mobilan teuing sabaraha puluh bal. Sa mobil mawa rokok jeung korek apina. Penting ya. Jeung ayeuna sasauran setiap hiji jin teh kudu nyokot rokok hiji, kudu diseungeut. Ari geus kitu teh mararuka sorangan teh. Bal rokok teh tuluy ngararapung si rokona teh tuluy haruru. Korek apina dong. Nepi kacaang ai suruh ajeunna teh ta ieu teh euy loba keneh can kabagean. Soak euy diri geuli. Ai dibuktikeun kitu mah soak. Masyaallah. Nah, ya. Kahandapna memancep ya. Cimindi. Memancep Cimindi salah sawios karomahna. Di antara dulur kene ieu mah nya da jeung dulur aya anu baheula mah meureun Wahabi na kiwari lah gitu. Ngadebat ka memancep teh memancep nuju calik dina kursi dina kulit me ya ai kursi na teh kai ya. Ya ngadebat ya masalah agama masalah itu masalah ngabid'ah-bid'ahkeun itu ngabid'ah ayeuna teh teu ngawaler jempe we nya teh makin saking nahan beduk dina manah nahan amarah ulah nepi ka ngabeletu atas lami eta nyarios wae we eta ustadna teh da baraya di dulur ustad teh ya. Terus gitu teh ngajungjung anjeunna teh ngajengkat tina kursi ngegebos euy seuneu nepi ka kursi jadi ruha kabeh. Da soak atuh eta ge ajengan ge ya. Da lain batur anu kabaheula jadi Wahabi teh mun ayeuna mah meureun Persis. Da baheula eta teh Ustad Abdurrahman nu di dinya tadi mana di Bandung. Naon eta teh Pajagalan. Eta teh dulur Buya. Deket. Dulur Buya deket gitu kan. Ya alhamdulillah kahandapna mah. Alhamdulillah. Loba nu baralik deui alhamdulillah ya. Moga-moga we sararea sing balik deui kana jalan karuhun sararea ya. Sing baralik deui. Jadi mun Buya mah mun awong-awongan deui jeung dulur sebenarnya mah. Eta teh tokohna euy. Tokohna ya. Itu teh baraya deket barayana oge. Barayana ge deket pisan. Tah kitu ya. Jadi seueur keneh ya. Lajeng salah sawios karomah pangersana eyang ya. Ama yang cukung kurak mantenanana masantren sasarengan tiluan sabada ditarbiyah kuno janten ramana kuno janten ibuna ya ditarbiyah ilmu agama ya ditarbiyah akhlak ditarbiyah ilmu hukum ditarbiyah amal soleh, ditarbiyah doa, ditarbiyah zikir-zikir wirid-wirid, ditarbiyah kamaslahatan hirup, ditarbiyah ilmu bela diri, ilmu kegagahan, kasaktian, sehingga timurang kali kene ama yang cikungkurak, ama yang amin, ama yang mana Perbu Cigonewa sadayana timurang kali kene geus ebreh mustajab doana. Timurang kali kene geus ebreh kaistimewaanana ya kasaktianana kegagahanana ebreh timurang kali kene sacan masantren. Can masantren tos kitu ajeng weh saurna teh masantren ka Surabaya tiluan
anjeunana eyang sareng ama itu teh mama ajangan Yasin ama eyang Yasin nyata ama Yasin teh ama naon teh Sadang. Mama eyang Sadang sareng ama Khalifah Mahmud eyang Zainal Abidin. Geus sararakti euy geus gararaga. Ari ilmu agama anu pokok mah geus menguasai. Jadi nu disebut masantren baheula mah jang bener-bener rek nyampurnakeun kamakrifatan ka Allah. Bener-bener rek nyampurnakeun eta we jeung nyambungkeun sanad. Mata guru-guruna ge da wali agung ya. Baheula mah nyaeta turunan ti Ampel. Malah santrena teh ka ditu bareng cenah tiluan. Lajeng pada nyanak buku salinan buku doa saageng munjid cenah ari tulisanana teh alit eta teh doa paranti anu sagala termasuk paragi ngapung paragi ngaleungit paragi paribasana ngarupakeun itu ngarupakeun ieu kabeh aya tadi dinya tah bab doa-doa tiluan teu mawa beas euy mawa tapa we modalna teh deka Surabaya budak bolon wungkul teh dianturkeun ku kolotna teh teu sieun deui kolotna teh sugan budak sieun dihakan mau dihakan orai leuweung harita mah gitu kan teu keungeun teh sieun ya naon sababna oh da geus dibekalan keyakinan nu sampurna dibekalan doa dibekalan ya geus dibekalan sararea barang nepi ka leuweung tiis Garut sararea cenah ngariung nu tiluan ieu budak bolon ieu tuluy ngariung tuluy musyawarah ayeuna kieu urang misah we masing-masing eta mah sorangan-sorangan ka Surabayana ya ngan urang teh pan ieu teh boga kitab doa ti bapa nya teh maksud bapa teh ka Eyang Agung ya Eyang Agung Mahmud nyebatna teh bapa eta kan pada aki ka anjeunna teh ya aki. Nah, ieu boga kitab ieu. Ayeuna kieu urang nyeun perjanjian sararea. Urang ulah waka init ka pasantren lamun can mati heula sakabeh doa nu aya dina kitab doa masing-masing. Saha nu pangheulana anggeus mati doana kabehanana berarti boleh init ka pasantren. Berarti saha nu pangheulana ka pasantren eta teh hartina geus tamat kabehanana eta adalah panggedena panglanceukna akang sararea itu kan. Jadi sasalaman kabehanana misah weh geus kitu mah deureut teh tararapa nu ieu di ieu gitu kan memeh ini teh cariosna jadi kabeh tah doa teh barang nepi ka ditu teh cenah pangheulana anu dupi ka Surabaya teh nyaeta ama Sadang mah geus 7 bulan ngaji lagi di ditu teh di pasantren teh ari ama Khalifah Mahmud dan sareng ama Cikungkurak bareng ya bareng datang teh ka pasantren bareng kusabab izin ieu ya ku Mama Sadang ieu nya ka piheulaan ijabah doa kan. Nah akhirna ama Khalifah mah cenah katingalina teh siga macan ribut cenah eta mah di pasantren teh aya macan belum saya macan teh kajero kapangkeng kajero kamar ari ama Sadang nuju nyerat suruna teh di kamar teh yo ai datang teh peuting gadinya teh plus ka kamar aya ari ama Sadang hari-hari we sur ama Sadang teh bari sasauran tong kikituan dah batur masieun ku macan teh ieu mah da kauninga ku ama Sadang teh lajeng ari ama Cikungkurak mah ngaleungit jang teu katingali ku sararea eueuh nu ningali ai bus ka kamar teh ai saur ama Sadang teh tong kikituan katingali we anger geus caritana di pasantren teh baheula di Kalimas di Surabaya ya baheula mah eta teh cenah sohor loba laukna ngan eueuh anu wani ngalalauk di dinya. Naon sabab carita ti zaman karuhuna keneh
lamun ngecerik kan, tuluy ngecerik kecerik na magol ya, tuluy diteleman maka jelemana leungit tara kapanggih bangke-bangkena acan jelemana oge kecerikna beunang tah mata lamun ayeuna ngecerik teh heuk magol ditunda sieun wah sararea tah badami tiluan ieu budak bolong dungkul bejana cenah dirinya teh kieu cek urang dieu teh baheula teh pan urang geus tamat ye ilmu doa teh kabeh ayeuna kumaha lamun ayeuna urang lawanan ku urang hayu ini ngaja kadek ngalawanan dedemi teh ini make rakit ka tengah barang kecemplung teh kecerik dah resep ngecerik pan di dieu teh di Citarum kecerik dikenyang teh nyet bener pageuh kecerik teh ayeuna geus ieu bukti ieu sok saha ayeuna urang anu sanggup turun ayeuna membuktikan heula bisi aya rungkang rangkeng di jero turun ama Khalifah Mahmud turun kesik saurna teh kesik lemes kesikna teh eueuh cucuk eueuh kai eueuh rungkang rangkeng dikenyet-kenyet di handap boleh masih keneh pageuh naik ayo nu kadua lungsur ama cikungkurak lungsur buktikeun heula di handap eueuh nanaon tapi pageuh anger lungsur yang sadang dibuktikan nanaon geus berarti nya da demi teh sok ayeuna saha anu rek teu heula sanggup ayeuna ngalawanan da demitna saur ama Khalifah abdi halika ditu ka darat kabeh di darat cenah di luhur caricing duaan ama cikungkurak sareng ama sadang nonton iya ama Khalifah geus kitu mah teu make rakit deui da geus teu make eungap deui ya bos ditantang di jero cai begitu ditantang ama Khalifah cenah dadawu sor apa begitu kami ditantang teh anak teh eta kami digencet beheung jeung tak-tak didedetkeun ku orai dua sagede catang kalapa katuhu kenca tak rakatak didempet kami dur teh eta ngadu tanaga di jero cai ya da eta saurna katinggalna ti luhur teh siga omak laut si cai walungan teh siga omak laut ieu ngadu tanaga tisuk-isuk euy nepi ka sore setengah tur eungap da geus pugupnya gararaga gitu beak cenah tanaga kami saur ama Khalifah sakabeh eusi pejit nu meunang muasaan teh anu geus jadi teh memeh nepi ka pasantren kabehanana beak cenah koredas eusi pejit euy teu metu keur ngahilangkeun eta we keur ngangkatkeun eta ulah nepi ka gencet kana beheung kana tak-tak teu metu tah beak tanaga kami geus kitu mah wayahna we kami tinggal gerok ka ieu ka Yang Agung aya nyebat cenah bapak nyebat teh bapak tulung surna teh kitu ka Yang Agung teh dan kaki gitu ya tulung ai kakaraki nyebut tulung euy jeung ngejat eueuh tah leungit tah si orai teh hanya tuh geus hanya teh geus musuh geus ngejat eleh ai ceuk ti luhur teh ti duaan teh teu kaci katingali ti luhur eta mah da lain anjeun bapak eta teu kaci yo teu kaci ai saur ama Khalifah teh ngajawab kadunduaan doa urang mah ukur nepi ka kieu ukur nepi ka kieu we doa urang mah jadi masih keneh mati keneh tawassul kawali kakaruhun gitu kan daripada doa sorangan gitu kan geus kitu saur ama Khalifah 3 poe ti harita beureum cai walungan teh Citarumna teh beureum daging orai sagegede kieu cenah ya ngaleut ya geus kitu mah eueuh weh mat di naon nu sebutna sanget-sanget eueuh we geus kitu hancur nepi ka hancur tah daging orai teh nepi ka bungkul ka hancur tah kala itu ya ieu dongeng saha ieu Eyang Cikung
eyang cikungkurak gitu kan, ama eyang cikungkurak di antawis karomahna mantenana teh kagungan murid nya dengan Mang Haji Salim. Murid nate, hari murid nate dato sakti mantenana murid nate Mang Haji Salim teh, ya luar biasa, karomahna luar biasa. Tapi eta Mang Haji Salim, da sebat lagi Mang Haji Salim, ya ayeuna nana panasaran kekeh hoyong bisa ngelehkeun ilmu nu jadi guru. Panasaran neangan celah, ya. Neangan celah di mana tak gitu kan, kesempatan ke ngelehkeun nu jadi guru. Teu make dibejaan. Hiji waktu semah Mang Haji Salim kagungan bedil dorlok. Dua si peluruna teh, tuh. Eta ti tukangeun surna teh nuturkeun ka ama si kungkurak nuju mapah. Ama mah hare-hare we ti tukangeun teh. Atuh jarakna ge ukur jarak sentian. Ka dieu teh kana tongong dikiekeun bedil. Der. Ditemakeun der. Da eta siga rapia jang jol kulahe kan si bedil teh. Siga rapia. Dan jadi kuplak kaplek bedil teh. Ai seur ama cikungkurak teh nanaonna. Ai geus kitu teh. Panasaran deui surna teh. Ama teh ieu teh eyang teh nuju di masjid dina Pangimaran, nuju dikir. Rek dibongohan, ya. Di masjid. Nah, hari masjid teh nutup si pantokna teh. Ai geus kitu teh terus we dek dibongohan teh bukakeun panto aya nuju dikir teh pan sok fana eyang teh. Ya. Barang dibukakeun panto teh naha ieu teh panto teh ngaganyel. Tah nepi ka cenah meakeun, ya. Doa kamatihan hayang bisa nyeredkeun panto kan boleh anyod-anyodan we boleh beak tah kabeh eusi peuji teh yang meunang muasaan meunang napaan kagagahan teh bisa muka panto-panto acan ieu naon nu ngaganyel ai geus kitu teh ditoong tina liang kunci teh saurna teh ku Mang Haji Salim teh ai ditoong teh nah siga raksukan siga kampret ya anu ngahalanganna teh ai geus kitu teh tuluy ngajauhan raksukan teh ari pek hargeuning ama eyang ngagedean segede masjid tuluy ngaletikan tuluy jadi seperti biasa di Pangimaran deui mayang teh dan di antawis karomahna teh salah sawios karomahna mantenana baheula muridna ama cikungkurak ieu aya nu ngadongeng baheula saurna teh apa ngadongengkeun ya waktu ka Mekah zaman Belanda baheula ai di Rabeg teh antara Mekah Madinah di dinya teh sok aya begal ai begal teh nyata tentara Saudi baheula memeh aya kerajaan Saudina oke memeh keur perebut antara Saudi jeung antara gut-gut Suud jeung gut-gut ieu jeung besan perebut kerajaan ya. Tah eta teh mun jemaah haji teh sok dirampas eta teh nu ngalawan dipaehan. Nah, baheula cenah kadinya sok dinya sok ngariungna teh di Rabeg teh ya, ngariungna teh. Sok teh pasang tenda. Salah sawios karomah eyang ayeuna ya. Ari muridna teh kagungan garwa nuju naon eta teh naon hamil teh naon ngaran teh ngidam keur nyiram ai cek carogena teh nyai kebeneran akang teh hayang apal karamat eyang eyang nuju teh aya di luar tenda maka ayeuna maneh kudu ceurik di mana eyang sumping tah ke maneh kan ditanya kunaon sebutkeun ngomong keur nyiram kemen hayang naon sok ngomong hayang jengkol gitu akan hayang apa ka rumahna pan urang boga tangkal jengkol di lembur di dieu boga tangkal jengkol teh dua hiji di hareupeun imah di buruan eta mah tangkalna leutik keneh ya kadua aya anu segede cangkeng eta mah di sisi kanang muning di pipir ya duanana keur buahan ya. Ari sumping teh ama ya
kalebet tenda wengi-wengi ya. Ingha kowe cerita pemajikan anak teh. Tanya ku ama teh kunaon sia lewe. Pangjawabkeun teh ku salakina teh. Ieu cenah pun bojo teh nuju nyiram ama. Nyiram hayang naon? Hayang jengkol saurna teh. Di mana di dia aya jengkol? Aya kulan di lembur di Cikungkurang. Nah, saha pijeleumna anu bisa nyokot ka ditu ka jengkol? Aya kulan saha? Ama kulan. Dan sia mah ngomong teh ka mana wae. Teh ama namina ge nu nyiram. Dan nyiram mah da ai can can ka wujud mah teruy we gitu kan. Nyiram ai ama teh deudeuh ya kan jadi murid. Di mana sia tangkal jengkol teh? Cenah teh. Aya kulan di buruan bumi tangkal jengkol teh. Dagoan. Ajeng we ngalengkah saurna teh kaluar ti tenda. Barang ngalengkah da kadenge ti jero cenah. Ngabletokna eta tangkal jengkol kadenge ti jero tenda. Beletok geus kitu teh lebet deui ama teh bari nyandak jengkol sagagang. Ya, kop sia lebok. Awas ya. Mun kami can paeh ulah diomongkeun. Mangga kulan. Ya, jempe rek. Ai ceuk salakina teh ama tuh dah. Ieu teh sadayana ge da resep kana jengkol teh. Padahal mah cenah eta aya nu di kanang muning kulan. Eta mah gitu kan leubeut eta mah kan. Sia mabok tukang ngalebok. Kaluar deui we eyang teh. Eta mah nepi ka kadenge ngaburusutna kenteng. Ki jero tenda kadenge saudara ku muridna. Burusut gitu, ngebledokna ngaburusutna sadahana sapingping jang gedeping dahana digusur ku eyang teh ka jero tenda labok sia teh. Wah tuh iraha teuing di Mekah aya jengkol ya. Tuh bala kecelakaan jep jempe ya. Teu betus kecuali sabada wafat eyang nembe dicaritakeun eta karomah eyang. Ari lajeng teh barang balik cenah da baheula mapan 7 bulan di Mekah teh ya mukim teh jemaah haji teh barang balik teh ka dieu ka Cikungkurak penasaran hayang nanyakeun nah bener eta teh jengkol nu ti lembur heumanya ti rabeg di ditu jan di Mekah dan atawa kumaha ngadongeng jeung anak-anak cik bapa rek nanyakeun sugan aya kajadian naon sabat ditinggalkeun ku bapak. Alah bapak eta mah poe anu tanggal sakitu ya peuting-peuting musim hujan aya bangsat jengkol tapi eta luar biasa hebatna. Nah kumaha mun anu di payunan bumi teh bapak tangkal jengkol nu alit eta kadenge peletok nuju araya peletok barang kadinya teh ningali obor itu oyang tangkalna wungkul we tapi tapak sukna. Pan musim hujan si tanah teh kudu aya tuh tapak suguna im eueuh. Nah ibarang asup di kakarak asup ana borobot teh eta mah jeung kenteng-kenteng kanang nguning ngaborosot eta mah eueuh sadahan anu sagede pingping. Tapi eta aneh diudag ku sarereha ku eueuh tapak-tapak nacan eta bangsat luar biasa. Udah ti ditu ada bangsatna ge wali itu aja. Masya Allah tabarakallah. Berarti bener ukur ngalengkah we sebenarnya mah teu ngalengkah kaluar ge bisa kan bisi kaget teuing we nya. Tah kitu salah sawios karomahna mantenanana. Murid mantenanana nyaeta Mang Haji Salim teh ya. Salah sawios karomahna ari ama Cimindi teh bade ka Mekah. Ai barang bade angkat saur Mang Haji Salim teh dan ajengan bejana dirabeg teh sok loba begal ajengan. Ke di mana ajengan aya nu ngabegal ya gerowe mang saurna teh kitu ngantong di dadak. Cuma teh gerowe cenah mang ngantong di dadak. Ya ini teh ka Mekah barang nepi karabeg ya ke ieu naon ke peuting ya kira-kira bangsa janarian kidinya jelema ribut kabeh ya keluar tina tendana sing kociak dengek jelema
si orang dikepung ku tentara, ya, ku begal teh, dur dedar, bedil teh nya, kumaha ieu, dicokotan kabeh ta barang-barang jamaah teh, kabehanan. Rasa inget, karena amanatna Mang Haji Salim teh, rek dicobaan, saur Mama Ahmad Cimindi teh, rek dicobaan bener henteu eta amanatna ngomong kitu Mang Haji Salim teh. Mang Haji Salim, tolong, ya begal. Nah atuh keur kitu, eta katingali surna teh dirabeg. Mang Haji Salim katingali make calana sakieu tah calana pokek. Luhureun tuur calana teh gitu kan. Turun tapi eta gunung nu aya dirabeg nu sakitu jangkungna teh di lengkahan jang. Gunung teh ukur nepi kana eta memuncangan. Wah ka langit jujul bari mawa gagang sampe. Dicecepeng ku ajeuna teh gagang sampe teh. Tuluy we eta si begal teh dialung-alungkeun kabeh. Penganting ka mana teh ngalungkeun teh. Ngan katingali teh blor gitu. Jempe. Tah begal teh eueuh kabeh euy. Jempe aman eta mah. Kabeh begal eueuh ting ka mana? Baru saja mah teh nyahoan dongengna teh. Dialung-alungkeun ku Mang Haji Salim. Ya. Geus kitu teh kaget sararea oge barang dibawaan deui ya. Geus salamet teh kabeh dan tuluy init ka Madinah. Kira-kira 2 poe kemudian ya init ka Madinah teh dina perjalanan keneh. Nyampak teh begal-begal teh geus nalamru di dinya dina gawir gunung. 2 poe kemudian tirabeg. Tah siga kitu. Penasaran aing, mun balik hayang nanya, benar eta teh Mang Haji Salim, kan? Ada katingali atuh, katingali, eta ngalengkahan gunungna teh katingali, surna teh, ngalung-ngalungkeun teh, bari bawa gagang sampu. Barang mulih ama Cimindi ka dieu. Nu pangheulana ngalain teh Mang Haji Salim. Aisur Mang Haji Salim ajengan. Aduh lamun lain anak guru leuwas Mang teh keur ngabubuhi sampe ajengan. Isuk-isuk di dieu teh apan bedana teh apan 4 jam isuk-isuk di dieu teh keur sampe ari ajengan ngageroan Mang Haji Salim tulung aya begal ku Mang teh dialung-alungkeun teh ka mana teh alung-alungkeun ku Mang teh gitu kan make calana pokek-pokek acan Mang da oge cenah sorna teh kitu keur nyekel gagang sampe bener gini. Can ngomong eta teh. Can ngomong tah karari teh eta teh muridna. Kumaha ari eyang. Nah geus sakitu nya ieu salah sawios manakibna pangersa eyang. Ya, jadi urang dongkap ka ieu tempat sejajarah teh ka para kakasih Allah nu siga kitu karomahna oge. Mustajab doana gitu kan. Tak urang tadi teh urang teh hayang kakele kasang teh. Amin. Ku para wali-wali Allah, para kakasih Allah. Ya, moga-moga we sing kakele kasang teh kumantenana. Tah kitu ayeuna urang tahlil ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. وما إلى أرواح آباء أمهات المحفوظين وأهل بيتي وذرية الطيبين والصحابة وقدم السالكين أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين صلوا على كل منهم وسلم من الأرواح الملائكة المقربين الأرواح الأولياء والأمة الصالحين رضي الله عنهم شهد الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. وما إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعمامنا ومشايخنا وسندنا وصحبتنا سلفنا الصالح جميع التي سعى جابنا نشر الإسلام في بلدنا يسلمون أولياء Bandung. شهد الله لهم الفاتحة.
arwahil mu'minin wal mu'minat Syuhdillahi lahumul Fatihah. Khususan ila hadratul yang cikum qura radhiyallahu anhu. Syuhdillahi lahul Fatihah. Arwah jami' ahli baitil kiram wa abai ummati usuli wal akhidina radhiyallahu anhum wa amadana bi madadihim syulillahi lahumul Fatihah. arwahi ahli hadzal maqam min al-awliya wal ulama salihin wal mu'minin wal musyrikil mu'min. Syuhdillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirin. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun wa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه آمن بالله وكتب رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل مصيرا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين
rahmatullahi wabarakatuh alaikum wa baitun hamidun majid innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijala al-baiti wa yutahhirakum tatheera innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid 'adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arshika wa midada kalimatik wa la barakatuhu wa dhikrika al-ghafirun Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin ja'ana bil haqqil mubin wa asatu rahmatil alamin وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ربنا ولك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لم يكن كل نفس ضر ولا نفع على موت ولا حياة ولا نشورا نويت ذكرك قربا إلى الله وذكر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من آمين برحمة وكرمه جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله في نعمة يا ربنا لا ترحمنا كما ينبغي لجلال وسبحان عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها نقل درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحاجات وبعد الممات وحسن المصلين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب الخلق إليك وكرم الخلق إليك وحق آل بيت الطيبين الطاهرين صحابة المفضل المكرمين وسائر التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وبإخوان برب المرسلين من الصلاة والسلام على كل من هو سبيل المرضى أجمعين وبحق الملائكة المقربين من السلام
أوليائك وعلمائك وشهدائك والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين في جميع شعائرك المعظمة كرم بك أولياء وعلماء شيخ الصالحين المقبولين في هذا المقام خصوصا بعبدك ووليك صاحب هذا المقام يمتلك كرة رضي الله عنه آمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأصوله وفروعه إلى يوم الدين وعلينا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا ونسلنا ونأخذنا عنا معه صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تقضينا ما سألنا وأن تستجيب لنا دعانا استجيب لنا دعانا يا الله استجيب لنا دعانا يا الله استجيب لنا اللهم تقبل الدعاء منا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Rabbi firli amin kubul aina saat acan uluk salam wada saralat lohor helanya di dia terus langsung menuju ke makomna eyang perbu eyang amin eyang tadimudin di dia di Suganewah ya. Salat asar, salat lohor selalaki bisa di dia sorenya, salat nata bisa di dia. Dek di mana? Dek di mana? Penting mah ayeuna salat heula atau salat langsung menuju ke Ciganewah. Ayo uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jang komat lah jang.